bisa menangkan si Cepot. Bari benang layang jamu sekali musyadana si Cepot kabawa banggena dina harti bakal menang hadiah, menang door prize. Dulur, ya. Kayak milik kaing lamun benang teh mengaran si Copet. Syah? Oh, teh si eta. Beneran pisan pamajikan aing teh hayang rak piring. Juga ne kabeuli heuh. Komo dituntut kitu mengenah pisan deui. Beneran uing teh poe isukan nek kabobotohan domba diadu. Dek latihan heula ngigana ngabobotohanna. Gudang garam, lain sama udu dah tu. Siap dek di tiangan ngaranna Copet Cepot.
Cahaya mana yang saya akan ala sekarang? Ngaranna cepot. Jalma mana? Amarta. Raja atau rakyat? Rakyat. Gak gampang. Jalma kaya, jalma balangsa. Jalma balangsa. Nah. Jalma kaya saja. Banyak hartana. Lain jimatna. Layang jamu sekali musyadah teh dibawa ku si eta sakarang. Nah, euy. Mana jalan sarepan urang jangan ayeuna. Ka mana ngaprakna? Engke kalebak ka itu. Mangga kahanap. Sabaraha jalma sorangan. Gampang. Acak-acak sama saya. Walaga jalma. Oh, nyetak itu dulu. Ayah balasnya, sorangan. Makanya, baraya, datang jadayana. Lain didengeng-dengeng siya mau ngomong jadi naa terus. Nah, jangan, lain jangan. Tanya mo nila huwag kakagok ngomong di naa, huwag kakagok. Dabakat. Oo, marunay niya guys biasa niya. Ay, yung mo sama, ada. Jadi, oo, sama telada. Ngarana naon, hahakanan yang lada. Tapi si goblok dia. Ayo. Ayo nyebut piring, wadah kehakanan. Ampun ingat. Jorok, gagabah. Ayo. Ayo nyebut tespong, lalap. Alah. Ari nyebut Malangbong jalan ke Banjar. Nyawan ai nyebut Kali Pucang jalan ke Pangandaran. Saya nyebut bupati atasan camatnya. Saya nyebut lurah bawahan camatnya. Panon mata. Lengan pandangan tangan, suku alat ngalangkah, beteng pada aran, buntu alat barangakan. Ayo kapanggil wae. Yalah. Lamun ngalagu sia. Ngalagu mah hese. Bangga, kagak saya wah. Cacalawakan gampang, cacalawakan yang ada nadanya. Lagu deh, cacalawakan yang ada nada. Eling-eling mangka eling. Iya, gampang. Nyawa sadar mangka sadar.
rumingkang di bumi alam aya jalan kamar capada Dharma wawayangan bae Dharma wawayangan saja malah Dharma wawayangan bae anak kasasar lampah sama anak kasasar lampah ieu do hese mah goblok nafsu nu mata kaduhu heseun tajing hese saja gampang naon sia nafsu nu mata kaduhu so amarah yang mata kanyaka aduh raijing teh kapangieun ai kapanggilan badan anu katempuhan awak yang kababawa ampun aing budak leutik bisa ngapung anak-anak ngawang-ngawang ih aing mah ngapungna sok teu kucing ngawang-ngawangna pada malam ih aing mah euy sarupa ninggung gua haru di tanganna kahakana naprak-naprakan alah nyebut bujur pantat nyebut kanyut tatangana palangkakan air nyebut bol liang tai aje kadang bujur sadaya patipu aing aduh ampun siapa ini cerita aduh ampun Gusti mah pasangan aing geus jadi sabiwir hiji dewek teh bangsa di pasar ear pajar dewek cina maling layang jamu sekali musada silakan geuleuh kunaon ngewa kunaon jelema ka aing fitnah saha nu nyebarkeun ieu fitnah saya belak-belakan ka abdi kan abdi teh bade dipaehan ge biuk biuk mah jeung bapak poceak cing salamet upamanya rumah sakit aing ngaran-ngaran jujur jeung satria lain di jelema model juragan Gatot Kacau sanajan di jelema jahat blak-blakan nyarita nu jelas anu henteu mencong tina pagawean eta artina jujur saeutik gedena bakal ngurangan kana dosa ngadek sasekna nila saplasna kadar urang rumah sasalah da jelema mah saha nu bener salilana nu penting tobat ngan dirinya lamun cocoropat layang jamun sekali musada geus jeung dawala luntur dulur laas baraya leungit pensakaki halus jeung tibatan aing kalap